kahiji taharatus saubi. Baju urang dimulai arek salat nepi ka urang ngalaksanakeun salat dugi ka beresna salat eta kudu dina kaayaan suci. Pakaian teh baju mun make sorban peci terus dari samping celana atau make cincin berikut nanti pakai kurang kabeh eta kudu suci. Dina naon wal badani badan urang berikut badan urang awak urang ti ujung buuk dugi ka ujung suku eta sadayana nalika urang arek salat ketika urang salat dugi ka beresna salat eta sadayana kudu suci. Lamun di tengah-tengah salat kana jisan lagi jisna seburu-buru dipiceun atau jisna langsung napal wayang eta batal salatna. Kemudian wal makani kudu suci tempat urang salat, tempat urang salat para jamaah sadayana kami mah luas ya. Maksudna anu nalika urang ngadeg nu kacincang, nalika urang sujud anu kaya we anu kalungkupan urang lah. Kan ieu tempat mah gaya, nu kalungkupan urang salat mah dia tah. Tuh, urang sujud terutamanya. Berarti sekitar dia anu katempelan ku urang. Ieu sadayana kudu suci ulah aya najis anu nempel kana urang. Ari digigireun urang mah anu angkang jeung urang sanajan dihareupeun tapi teu nempel najisna teh jadi masalah. Misalkan orang salat kieu sujud. Di dieu teh hayang urang mah teu naon. Ieu cukuran tempat urang keneh teu da teu kasolatan ieu tah. Nu kasolatan urang ieu tah. Nah, dia harus sekitar ka dirihan putaran, ka dirihan kudang paleungeun, terus memakai sorban dan muyuk sorban urang samping terus eta kudu suci teh. Ai pagi kira tah teu naon, sanajan hukumna makruh. Kitu nya, hukumna makruh. Makruh lamun aya teh hayang gitu. Teu naon sawae salat aman makruh. Bahkan lamun teh mah aya dihareupeun kitu tah asal tong dihareupeun kurang. Kitu tah. Nah, kan mungkinnya ada yang nanti dia tetap dilihat sorban kurang gitu, buku piawai itu, dengan naon, tapi tetap buku nama, makruh. Nah, sholatnya sah. Misalnya ada sujud, kata, mesti, orangnya ini ada. Enggak geser, nah geser lah mulai geser saya nanya, ulah mekok gitu, karena berat usaha kita cepat dia nah, cuma naik geser, saya nah. Lalu kan geser nantinya ulang nah eta mah banget asal kana sholat jadi geser anu sepura mahnya anggeui gitu geser anu diajarkeun dina syariat contoh aya di mah budak leutik ka anak sok diwileun sholat urang kan sujud ya cak geser lah nah lalu kan kayak gitu dan cak leutik itu berarti jadi ngeserna ulah sirah doang, karena lamun sirah doang kan bisa ulah terus. Mangga itu jadi masalah. Jadi mekok. Eta kudu suci, jadi suci pakaian urang, suci badan urang, suci tempat sholat urang, anu katempelan urang nalika sujud terutama kan pada luas ada sujud. Ada nalika sujud kemudian para jamaah nalika sujud ketutupan peci kan terbentuk kemungkinan yang orang tadi nama bermemeh sholatnya orang suci kemudian pas begitu sholat tadi kasihna bisa jadi tai cacak mulai kena orang nah lamun tai cacakna garing kan eta misalkan dina itu tenang ruang angin udah angin gelebu an hore dewa nempel mental deui naon kumaha karena pas diisikeun ku cacang kan pasal tetep diisikeun eta murah menang aya hindeu peleutik bayahna salat urang batal eta dan semua mungkin bisa dipicur bae gitu atuh tandis teh nempel na baju eta mah kudu dikubah heula bajuna atawa saling heula bajuna batal ke eta mah salat mereka jadi imam mereka jadi makmum jadi kudu selama salatnya memang salilana orang sholat mungkin kadesna pakaian urang bentuk apa kurang teh suci. Ayo mana pakaian heula. Anu paling khawatir para jamaah sadayana adalah kade kantong. Jadi memang orang kalau istri soknya sebulan kita kantong teh sering diperiksa. Lain meriksa duit maksudna. Beusi aya bangke sirup. Teh kan bangke sirup teh hubungan najis. Teu dihampura ka bawa sholat.
tinimbang kana cai lamun kana cai kopi mah mangke sirup dihampura dengan lapisan cai. Karena bangke sirupna teu meunang aya dahar mah, nang caina tetap suci. Tapi lamun bangke sirup kabawa salat, sanajan hanya hawanana sanggeusna urang salat. Orang bangke sirup na kantong tilu, bayangna salat nu tadi balikan deui teu sah. Kenapa? Karena membawa najis teu kira najisna bangke sirup. Kalau mun bangke jelema urang mah salat itu bukti jelema paeh di kana teu naon eta. Teu naon. Ai bangke sirup wayah. Allahu Akbar. Ai dulu bukti jelema paeh nangkot kana urang. Terus kan salatna. Dan najis eta ai bangke jelema. Lamun salat ngahareupan lawang kumaha eta? Hukumna. Lamun salat ngahareupan lawang panto, hukumna kumaha? Tergantung lawang. Ngiblat teh. Lawang adalah kiblat. Macam-macam ya. Lawang adalah kiblat ini salatnya. Itu maksudna aya nu nanyakeun maksudna eta kan salat ngahareupan lawang eta pas kumaha? Pan lawang adalah kiblat mangga. Nu penting mah tah eta lawang. Urang ngahareupan lawang tadi itu dosa eta mah. Dan ngahareupan lawangna ka belah kidul atau ke belah kaler apa itu ulang. Lawang ka kiblat maksudna. Kiblat teh naon? Air lawang nabelah kiblat mah gitu. Terjadi masalah. Tenang. Kayaknya orang memang kudu rada ngeser gitu. Di masjid di mana-mana mah gitunya, di masjid di mana-mana. Itu kadang-kadang seperti di azikro, nusanes aula utama gitunya. Aya pelataran-pelataran kan eta. Atau salat biasa dina pilar-pilar halusan lawangan mereka gitu. Nang dalam salat mah jalan kita tetap larang berarti terjadi masalah ngahareupan lawang, ngahareupan naon ya balah ngahareupan anu penting anu ulah mah mengkol kiblatna we. Selagi urang tetep pada kiblat, maka tetep usah salat rek ngahareupan naon wae ge. Geus aya artinya ngahareupan kucing ya dengan naon salat ngahareupan kucing. Asal dibelah kiblat. Eta para jamaah sadaya ke pembahasan insyaallah di nafas pada kiblat. Bahkan dia orang sholat di pelataran eta lawang, orang sholat di situ. Padahal dia kosongnya di jakar sholat ini asa kahawa. Teu naon sah wae. Nah, di luar itu bahkan sholatnya dua hari pasti jadi imam, dia imam. Saya memidai mereka itu sholatnya mangga, no pentingnya, gerakan di sholat. Tidak jauh, tidak kamu penting jaraknya ulah lebih tina 150 meter tina lawang masjid begitu. Nah, kan ini masjid ya. Takkan itu atau enggak ulah lebih 150 meter. Berarti tadi mah anu tonggo menang kene ta. Mereka mau asal syaratnya nyaho karena gerakan makmum. Itu maksudna keur kamari-kamari aya nu nanyakeun. Masalah salat kana ngahareupan lawang ieu kos kumaha? Cek abdi kieu maksudna masalah nanti ngahareupan lawang nu penting asal bener kiblatna kan. Nah, tenan gitu. Ya. Tenan kemarin ngahareupan lawang lagi mangga. Saya para jamaah sadayana, jadi eta nu paling penting tah, anu paling hese ngarasa dina najis adalah kan najis anu leutik nya. Berikut reungit. Nah reungit tah aya reungit para jamaah sadayana, urang pan sok aya keur salat reungit ngegel. Eta ulah ditepuk kitu. Beusi kena reungit na maksudna. Lamun teu kena mah salamat, lamun kena reungitna pae nempel kana urang sedengkeun eta reungitna geus jadi bangke. Eta bangke reungit teh najis ngahalangan kana sana salat. Dan ketina kulitna berikut mancina leutik cenah sukuna doang nu katinggal nanti sukuna ge suku bangke tetep. Kalau ngagali teh bangke jelema. Henteu bangke jelema dihampur atau bangke simet. Dan bangke simet na urang na kantong tos ngalem simet salat teh na kantong simet unggul dan naon. Para jamaah yang dimuliakeun ku Allah, kaya kudu suci tina pakaian urang, tina hal-hal anu memang hukuman najis. Bisi kieu kumaha lamun leho. Tah leho mah kotor hungkul, suci leho mah asal ulah aya pilihan. Leho, korong, cileuk. Kan leho mah tina mana? Kecuali conge, ngapunten kitu nya, conge mah tina mana eta mah? Tina mana ada bayang mah salat kebersihan, da geus usum ieu nya. Usum bawa. Jadi para jamaah sadayana korong, leho, cileuk eta sadayana najis.
hanya mustaqdar hiji perkara anu memang dianggap kotor ku kebiasaan kalurahan dina pada jelema. Nah, jadi mun urang gede leho teu atau ke salat leho murucut bae laki itu beut teu naon aya leho nang geuleuh doang gitu. Geuleuh doang. Kumaha cenah keongeun? Geus aya asal di keongeun. Keongeun suci, da keongeun mah kotor anu arawasus kudu kadeo. Bisi nanyakeun. Lamun nanah tina bisul, nanah tina cenang, eta hukumna najis. Nan lamun tiap amuran keur salat, memeh salat nama yeuna nanah teh eueuh. Dan mesti dilampat bisulna ge atau can betus bisulna. Kan pas keur salat nanah cenang betus atawa bisul betus kan otomatis keluar nanah. Eta mah dihampuran. Asal meusina awak urang. Dihampuran, kalau dia buka jumlah terus kedua. Gitu nya. Nanah tina betus bisul nalika di tengah-tengah salat atau betus cenang nalika tengah-tengah salat atau urang boga raheut keur memeh salat. Mah geus dari dilampat sagala ku naon ngaranna ku perban. Nah begitu keur salat aya jini eta dihampuran. Karena eta mah termasuk najis anu datang anyar kali dina awak urang, kondisina kondisi darurat dihampuran eta mah. Gitu terus geus salat. Anu tadi hampura mah memang tadi nomor pembutihan kemudian orang sholat untuk dibersihan lah karena dari hampura. Ya mun tadi kada ada gitu. Aya nu kahiji pada jamaah sadana baju urang, samping urang, mun make sorban urang, peci urang, tempat sholat urang, awak urang kudu bersih, tidak najis. Dimulai urang sholat dugi ka ambisa sholat. Di mana tengah-tengah sholat ada tangan najis, maka otomatis sholat urang batal kecuali najis anu dihampura datang anyarna. Mana bisa dihampura? Nanah anu bijil nalika di tengah-tengah urang sholat atau getih anu bijil nalika di tengah-tengah urang sholat. Para jamaah sadayana data kahijinya, jadi syarat sholat kudu suci badan urang, pakaian urang, untuk tempat sholat urang. Insyaallah urang jeroan deui lah. Jadi karena ini hal penting disederhanakan, itu bisa disederhanakan, tetap kurang loba kasus seperti loba siraru. Ayo nama leuh bersih, kepalamun tos hujan dianya sok aya siraru. Urang kadang-kadang nyangsang samping, dan insyaallah urang bahas karena kaya anu dihampuran tidak itu dihampuran. Begitu penginten Betri Bados, mudah-mudahan aya manfaat terus sadayana. Insyaallah urang sama-sama sederhana, mudah-mudahan da urang ieu teh kapake urang sapopoe, yaitu urang semakin baguskeun kualitasna, semakin hati-hati sehingga ibadah urang teh lain berarti anu itu mun cenah, lain berarti jauh kana penerimaan di Allah, supaya urang leuwih memperbaiki diri penerimaan mah rek model kurang jorek ge atau kurang bagus aja kalau kita terima daya hese taksi yang sholat berarti diterima Gusti Allah. Nah dia memang memperbaiki supaya lebih halus. Sakitu tipe bados dengan kejahatangan anu saageng-agengna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa